Ayeuna mah heseueun lamun diperdih ku urang asa urang ulah lepas tina pengabdian jadi hamba na anjeunna. Saha teh nu kagungan urang ngan saacana meredih di dieu ulah lepas tina pengabdian ka anjeunna. Heuda akang mah rek ngabdi kumaha dokter rumah sajelema kotor. Menit tega gara-gara jeung dulu jauh silih tepungan anggang silih teh anggering silu baran melang ayi teh akang melang manghariwangkeun ka tuang rakade komo seseredetan hate ti isuk-isuk katempo wae nu jadi lanceuk boa bangih rarajeng tungara beres Kang Mantri awatos Teuing rumah sah hirup teda puguh teu sarua jeung batur meureun era nu jadi lanceuk teh Kang Mantri. cek basa ayeuna mah gengsi Hayang milu hayang nyaho puseur dayeuh. hayang nyawaran cabadak meureun Aduh Gusti sada Kang Mantri sumuhun kadean kudu kasaha kudu kumaha kaula kadean ujeng higa kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan make jeung kudu minahkeun Taman Sriwedari. Kang Mantri aduh sok rasana Kang Mantri aduh teuing Kang Mantri hampura rayi hampura sadaya-daya tuna Kang teh Kang geus rayi bagja Kang bisa papanggih di dieu sok rasana hampura Kang moal ge moal naik di tangga labuah deui moal hampura sok rasana geningan akang kumaha di puseur dayeuh teh rame Kang rame rayi akang tos kengeng damel acan nyeta akang teh bingung rayi bingung naon Kang bingung akang teh dipentes ku raja nagara Maespati malah moal bisa mulang deui akang ka puseur dayeuh Maespati sabab yakin akang moal sanggup minahkeun Taman Sriwedari. Jadi akang teh kapeto pikeun minahkeun Taman Sriwedari anu aya di gunung atawa puncak Gunung Untara. beres Kusaha Kang? Ku Prabu Arjuna Wijaya. eta ipeke kala nyerenge Tu geuning da akang mah kitu. Nu mata Kang sagala rupa pasoalan oge ulah gengsi atuh ulah era dibarengan ku dulur. Apan meureun di mana aya kakususah teh aya batur pakumaha jeung ayi. tak kitu maka kulah boga gengsi Ai kitu dipiwarang ngalihkeun gunung Patamanan Sriwedari. Patamanan Sriwedari nu aya di puncak Gunung Utara. Paragi niisna Hyang Wisnu di sawarga. Ai maneh seuri kala nyerenge iya Kang teh keur bingung rayi. Ya atuh ai manusia mau bisa naon Kang ngaran-ngaran manusia diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan beres yen urang mah hirup teh teu bisa naon-naon nu matak ulah waka ngaku sombong oge ulah boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing pagagahna teh eta beres bang tapi dabongan urang teh manusia ai manusia teh nu dimulyakeun anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan tuh geuning
diunggulkan tibatan makhluk-makhluk anu sejena bener gitu ayeuna mah da moal heseueun lamun diperdih ku urang asa urang ulah lepas tina pengabdian jadi hamba na anjeunna leres bujeng hinga ngayakeun bumi langit sawarga neraka sareng eusina akang nu anjeunna mah dateng ngedekol-dekol acan cekapukun payakun kaituna ngayakeun bumi langit sawarga neraka teh kang cekap kukun tengah ngedekol-dekol acan maha dina sagalana sumuhun kula saha teh nu kagungan urang anu ngajadikeun urang kadinya meredih daya deui ngan saacana meredih di dieu ulah lepas tina pengabdian ka anjeunna wallah eta bulan heuda akang mah rek ngabdi kumaha dokter rumah sajelema kotor sumuhun nu mawi pang bagja-bagjana hirup upama eta jalma geus bisa ngabersihkeun hatena rumasakeun heula dosa gerahayu jeung ayi urang kaitu ayeuna ka mana ka puncak Gunung Untara ngomong teh ka mana karep mending gampang sabaraha bulan ti dieu kaitu teu ngukur bulan atuh akang palai kaitu teu da pangulinan ayi kayaknya teh sok lungak-longok eta ayeuna mah bener teh ngomong teh leres yuk urang kaitu ayeuna make kendaraan naon moal heseueun anjeunna mah carana nya ina mah ulah seueur saur kang kalieur-lieur kage bisi aing geus jadi omong masuk loba pisah pamadegan sok beda paham sanajan jeung dulur oge sanajan jeung dulur lain mah kanyataanana we sok akang peureumkeun soca eureum gugu ayi gitu gugu ayi tepungkeun panangan akang jeung leungeun ayi urang usir cikan peureumkeun socanya ngan syaratna dina manah poloskeun ulah hayang komo embung ulah wani komo sieun poloskeun we pusirkeun paniatan eta kajadian akang dipusir dayeuh tadi ulah ngajungjurigan kana pamaksudan akang dina hate ulah kaririwaan kademu bisa jadi ririwa engke jadi bahaya akang bakal moal nepi ka itu siap lajeng wae sok rasana dudu dendawa samanea doh ieu inggih parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani kalayan parantos muka sapa tobros paningalina daya tedengaling-aling sanajan bentukna kieu si horeng menteuna pangeran ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate ini bari cicing lumampahan teu ngalengka doh ieu inggih perwatek ilmu kasucian ilmu danar-danar leres nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng kitu kersaning maha agung inggih sakedet netra ieu dua insan parantos aya di Patamanan Sriwedari di puncak Gunung Utara Kang ieu sok bentakeun eta soca akang sakit eta daerahkan ningali aduh kaget tenera ningali Patamanan kaget
tunirahan ningali patama dendera kingkang ngalaga dendera ingkang ngalaga aduh sok rasana tersangka maneh di mana menang ilmu kieu aya we Kang luar biasa sok rasana tak kitunya ieu nepi ka endah kieu Deh, loros. kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantes itu teh naon cai mungsrat kaluhur teh air moncrot Air mancur. air mancur geningan di balongna itu lauk rupa-rupa eta teh okoy Kopoy. nya Kang maneh minang ka dieu nya kitu ai nuju eta masuk ka dieu we kitu Iya, Bem. jeung saha sakieu we luar biasa tata kumaha ayeuna bisa maneh minahkeun ieu taman ka hiji tempatnya tak kuloneun puseur dayeuh nagara Maespati di dinya aya tanah anu lega paratos aya widi sang nalendra ai kaula mah teu tiasa naon-naon nya urang meredih we kanu kagunganana Leres. manawi bahan peledak ayo bahan peledak manawi bahan katampi Bahan katampi. bener ngomong teh Kang moal heseun anjeunna asa pareng naon kayang tangtu pareng Leres. Saca. mangawe akang magerak kulem da panginten akang mah capek Paratus katinggal bulan lesu. pokona ayeuna jam 7 wengi subuh parantos aya di ditu we Eta. teh bener maneh teh ngomong teh nah ari akang teu bisa Kang teu bisa dicaritakeun da anu nyaritana di jero Muru gaib batu kamu. akang membahet bareto geuning aya nyaritakeun ngeunaan hate teh kala nyebutkeun bid'ah Karai teh dianggap jalma stres gini. padahal cekolot geuningan putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi samping batik tetungtungan diketek teu dipihane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega Itu gini. Itu kolot baheula mah teh. nyeta akang teu ngarti teh nu kitu teh nyata eta bongan akang ieu budaya urang teh geus dileungitkeun Geus dilangitkeun. Jadi begitu. jadi we akang teh mau pohokeun kana budaya urang cing emut Kang abad hiji bangsa bisa diukur tina budaya mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana Leres. ai budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban Leres. nyai can ngartos mamanggawe kulem keune-keune Ya kedai lah. kewe ngadongeng mangke deui Kedai dah percuma, ida mendong. percuma ayeuna mah sok Kang kulemkeun di ditu nya dah Kang teh tunuh ieu teh nuhun mah sok rasana menekungkan Maha Agung mujabrata kahyang Maha Sukma meremkeun sosana rap sedakep sinuku tunggal mateni babahanan satur dria catur opat dria angen-angen sir budi cipta rasa tenat tina manahna dikir Doh, yengki. eling kanu kagunganana
abdinya lindung kalau tina pirang-pirang godaan setan nudi lana kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah urung mancur ing datulah Gusti nedak papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung taning damar hurung moncorong taning sarengenge kadia bulan 14 saang padang narawangan saangna ku Allah sadaya sangkarna dewa parosa sangkala enta kala enti sangkala menta kala mentigara sangkala kala ruwata sangkala kalaman desa pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang angan siksari ning gampang gampang saniat niate gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa pangandek pangancing rasa barobai kemang kastori sapa menutkin luran sapa nejati nekanan angin kastori ngakiliwir nyambuang sanagarana sapa menutkin luran sapa nejati nekanan hayam reang kongkorongok tawis wengi bade kagentos ku siang leres bur berjalma anu bade ka pasar boh anu mulih ti pasar tenan yakin kitu kersaning maha pasar alah naon Gusti ieu geuning bula ditu geuning nagara puseur dai karaton teh sumuhun Kang Maespati Akang ragugah geragugah kayaknya tingali hari iya di mana sokrasana di mana itu Kang teu sangka ieu teh puseur dayeuh Maespati rayi teu sangka sokrasana bray saang ti palih wetan panon poe deres beja pabeja-beja parantos dugi karena pangdangu nasang Nalendra Prabu Arjuna Wijaya para narpati sadayana kalah beuki angkat jempol ka somantri geuning lain jalma samanea kalarsan putri ti nagara Magadha nya Dewi Citrawati oge nuju aya di dieu sok rasana Kang cing ieu raja terek sumping numuhun wayahna nyumput heula sakedeung ieu nyumput heula sakedeung sok maksudna naon Akang ayi kudu nyumput itu raja bade sumping sareng putri-putri dayang-dayang bisi sieun maneh cing apa
cing apa karena adat akang dihina tepati ambek tapi lamun dulur akang maneh dihina batur akang kuat nyumput heula sok alim eta mah kejen nyumput ngamari ge di bobodo aya teh ning akang rek ninggalkeun deui nya moal ayeuna moal ieu mah nyumput sakedeung alim kang alim sia ditinggalkeun deui sia di bobodo deui ini teh sakedeung we sakedeung ieu mah alim kang kabari ge ripuh aya teh terusan ieu panono ge rada lamur da puguh ceurik wae kang ampun kang tong sok kitu lamun era mah bejakeun we kitu ieu mah juri gitu tina eta gitu nu talu ka akang ai gengsi mah aye akang boga dulur goreng patut sok rasana wayana era akang teh era isin wungkul era teh kunaon ieu ku nafsu akang teh hayang ambek di payunan Sang Nalendra bisi aya nu ngahina ka maneh akang sakedeung alim aduh sorak kana dia sok rasana sakedeung alim akang eta ku ke sakedap jadi bohongan deui aduh sakedeung we ka nyumput ieu mah nyumput alim dek nyengkas mah sakedeung ge pamenta akang tulungannya kang alim kang eta ku ke upami akang gengsi mah bejakeun dedemit kitu ieu mah kang patalukan akang bejakeun ai cangkang teh sieun ditinggalkeun deui akang dek ini semua alim sok rasana itu geus deukeut tamu-tamu moal akang keun bae bejakeun hayam kate kitu ai teh bisi gengsi mah bejakeun eta sia dek nikah moal alim beda stiker sayang tumampar iya ingki luar biasa gempurna ya semantri kesang badag kesang lembut beres tadi nangarukur nyingsieuna nanging kuleueurna karinget panah lesot leur pananganna semantri atuh dugi ka ngagebros kana dadana ye sok rasana buria bun selik sok rasana baris salangap panangan rangah nanahkeun menta tulung kurang aja usi sakedeung we Mantri oke aduh Kang Mantri naon ieu teh Kang Mantri teh Kang alah sok rasana kalepasan ting-tingan siaka sok rasana bobodohan aing teh sok rasana ama aduh bobodohan akang teh nyingsieunan aing teh sok rasana alah ampun ting rayi hampura akang tega kakang teh geuningan mung diiluan teh sok rasana hampura sok rasana ama tengah aja putra teh amadu sok rasana geus tuluy maneh teh geuning sok rasana parantos urang takdir teu benang dipungking kadar teu benang dising akibat nafsu nu mangprung tega kadulur sakandung dulur sakandung sok asrana nu berlayang
ditandasa nusarakan ukur pasrah jeung sumarah papasten kudu papisah kudu papisah dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung taun sok mindeng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh kan tenang gening angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan setiap jalama sanajan meliaran jalma anu aya di alam marca pada ngabogaan lalakon sewang-sewang kan tenang seperti nu karanapan ku sok rasana dua insan anu saling cinta tapi jelaran somantri boga rasa era rasa isin boga dulur goreng patut sumuhun mun seuk ditanya ku nu gareulis putri-putri anu bade sarumping ayeuna mangsana sok rasana parantos aya di alam marakayangan kan tenang sabab aya nu panasaran masih keneh kapedol ku kapanasaran hayang babarengan mung jauh jeung dulur Allah leres nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa nyata neangan kasempatan pikeun mapageun anu jadi dulur nyatana somantri atuh keur somantrina sorangan yakin tidak kasalahan sakitu bakal kasampeur yen cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng kembang tineutik sinebaran sari tutup lawang cigotaka